kersani anu agung kersani anu agung geus pinasti panggi geus pinasti geus pinasti panggi jeung dua rupa perkara senang paselang jeung saumpama hayang cenah gawe urang masing suhun gawe urang masing suhun insyaallah hasil insyaallah asa muntang ka pangeran ngadua sing hasil maksud hirup di alam dunia ku kersani muka ngawasa geus pinasti bakal bagi suka bunga jeung kasih sakabeh jamaah patumbuh jeung dimun eta geus tangtu kasorang saumpama hayang sieun kudu usaha berjuang dina laku gampang jujur ulah dibarung bareng panggi jeung kasusah tanah kadang kudu pasrah ulah betot nyai dia di barung hati